Subhanahu wa ta'ala anu parantos diawaskeun tadi urang tingali maknana nya. Dawuh Allah kullu nafsin da'iqatul maut. Sadaya awak-awakan pasti teu meunang henteu bakal ngarandapan anu namina maut. Eta naon margina urang kudu maut? Margi ari maut eta ya kembalina sadaya makhluk ka pangerana, kembalina sadaya makhluk kanu nyiptakeunana pasti ya bakal didaur ulang pikeun naon? Kembalina urang ka Allah teh eta liyuhasibuhum pikeun dihisab dina sadaya amalna. Kan tadi hegeura hirup sakarep dewek ya rek kumaha wae ge kumaha dewek ngan engke geura tanggung akibat tina pagawean dewek. Naon margina nya urang tingali wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Tuwafauna bakal dibere aranjeun kabeh naonna ujurakum bayaran aranjeun kabeh yaumal qiyamati dina poe kiamat engke. Bakal dibayar, bakal diupahan tina sadaya amal. Ya, moal aya nu dikurangan. Sadayana total bakal ditotal ku Gusti Allah. Sadaya amal timimiti amal leutik sampekeun ka amal anu pangbadagna. Boga amal nu pangbadagna Pak. Naon sok geura pikiran amal urang nu pangbadagna nu bakal dibayar ku Allah engke jaga nya kalawan teu dikurangan Bu Kade nya kalawan teu dikurangan sakabehna peda amal leutik cenah nya terang bubuk reuma Bu bubuk reuma apa air reuma teh jukut nya sehingga bubuk reuma bakal dipaparinkeun ku Gusti Allah ganjaranna anu teu cek urang mah eta teh lain amal. Da heureuy teu pira nyingkahkeun regang ti jalan heureuy cek urang mah teh teu pira sakieu nya. Jeung deui moal aya nu muji. Aya nu muji tuh hebat sorangan euy cenah. Eta regang di jalan dikasisikeun aya nu muji kitu. Moal aya eta bakal dibayar ku Gusti Allah engke jaga. Da moal dikurangan jeung saur Gusti Allah nage nya. Engke pasti bakal dikontanan. Ngan ayeuna mah keur di alam dunya silih tuduh njik cokot ku sorangan kasisikeun, njik cokot ku sorangan. Bener teh kitu? Teu boga inisiatif sorangan ku urang padahal eta teh amal. Nya. Di alam dunia mah silih sundrungkeun. Ai teh kotok dina sisinan dina teras tajuk oge itu kalakan itah ka batur hanteu ku sorangan padahal eta teh engke jaga mah bakal aya. Nya. Eta tempat wudu kotor ge nya ongkoh-ongkoh wae ngarasa lain kewajibanana. Nya. Kalaka kanu kuno biasa kan kayak anu biasana aneh kayak anu biasana cenah aneh nyasok singkil eta teh amal sarua bakal dibayar ku Gusti Allah nya matak disebutkeun ismasita teh hegeura hirup anjeun sakumaha kahayang anjeun naon dina hirup ieu teh on jastina hayang boga pahala anu loba kunaon aya kesempatan jangan pahala kalah karek dibikeun ka batur. Nya urang kudu ngarasa rugi. Nya emutkeun eta wasiat ti malaikat Jibril
ngawanti-wanti urang najan urang hirup dititah hirup sakumaha kahayang urang tapi urang sing ngingeting urang teh bakal maut. Bisi teu cukup dalilna. Nya aya deui dawuh Allah Subhanahu wa taala nu sering diaos ku urang. Ya. Dawuh Allah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Keteang dina surat Ar-Rahman ayat 2:27. No pihartoseunana kuluman sakabeh jalma nya alaiha nu aya di luhureun bumi panin pasti bakal rusak. Pasti bakal robah di mana-mana geus robah pasti bakal mau. Ya nu tadina napasna hebat tiba-tiba jadi teu pararuguh napas kayak biasana jet detak jantung teratur tiba-tiba jadi robah. Nya ayeuna urang kedah emut kana naon? Kana nunamina maut. Naon margi kedah emut? Lain ukur kana mautna jeung urang kedah emut kana naon anu baris karandapan saparantosna urang maut. Nya. Da teu aya hiji jalma anu teu naon leupas tina eta mah teu bisa. Jeung urang teu nyaho iraha urang mautna waktos mautna pan aya lagunya. Andai ku tahu akan tiba ajalku. Kitu lain. Hah? Nyaho urang iraha aja urang datang. Iraha teu. Maka urang sing ati-ati dina hirup urang. Nya lantaran urang teu apal iraha bakalna maut urang bisi urang maut dina kayaan maksiat ka Gusti Allah. Matak mending kene getol ibadah. Nya sing getol ibadah anu salajengna naon wasiat ti malaikat Jibril tadi. Ahbib masita. Ya, gerami cinta anjeun sakumaha kahayang anjeun. Ya. Fa innaka muparrikohu mangka saestuna anjeun bakal pisah jeung eta nu dipika cinta jeung dipika seneng. Hiji contoh urang seneng ka sekopi. Bakal pisahan teu urang jeung sekopi. Ku butuh mah dikaluarkeun oge gerak. Ya. Gerami cam-cam, gerak kumaha. Ya. Naon rupa anu dipika hayang ku urang, naon rupa anu dipika cinta ku urang rek saha wae. Istri urang, anak urang.